Niat bade ngadamel pais hayam Kange bekal ka Bekasi. tapi sata acana panen labu heula. Hai Assalamualaikum guys, kumaha sararehat? Ieu teh pagina sata acana ka kebon urang nyimpang heula ka bumina teh naon atuh Teh Reni sumpang-simpang wae. Kapanan bade nyukeun kopi tenang besti, kopi namanya nak ti bumi. Sate nyukeun caina hungkul. Kalaresan pisan ieu teh kebonna caketeun bumi teteh dan raos atuh bestinya tiasa bari sungkan-sungkeun. Padahal mah tadina mah ieu teh moal ka kebon. Ongkoh ieu teh niat bade ka Bekasi tapi kelah ka kebon. Teu da sok teu pararugu bestinya upami anu didamel teu ka kebon teh. Sok karunya teh aya rencang. Jadi karunya kedah dipasian kange ngaleueut. Nya entos we ka kebon. Nyari atos ka kebon mah kieu we besti pada melana teh ngopi. Upami kalaresan jadwal midamel kebon di kulon teh. Tiasa bari jajan bakso ikan Mang Eko atanapi ceumol daging biii. Besti kieu we ieu teh upami beres emam ngobrol heula sambil ngaleueut bakso ikan. Padahal dina hate mah ieu teh pararugu besti. Teu pararugu kunaon atuh Teh Reni? Asa rada galau ieu teh ningal walu puklak wae. Dirusuh bade ngadamel pais. Tungtung nama ieu teh kalah ngadamel heula waluh we. Males-males oge. Jadi asa kababerik hujan. Singkat cerita ngadamel waluhna atos beres. Lanjut aya nama urang ngaberesihan heula daun kange ngadamel pais. Biasa bestinya upami bade angkatan karun tebi teh sok sagala didamel. Besti aya nama tos janten emak-emak nya bade angkatan karun tebi teh meni asara riweuh. Teu besti ayamna tos dibumbuan. Daunna oge atos dielapan, ayeuna mah urang bubungkus heula. Singkat cerita bubungkusna atos beres, taram. Pais ayamnya udah jadi. Nah disingkat we bestinya upami lain teu disingkat mah atuh da bakal kana ieu teh abi teh bari rurusuhan. Besti teh karaos tos tabu tilu wengi deui tos garuga juga rantosan mobil. Masaallahnya besti upami bade angkatan kanu tebi teh menikot ka sagala dicanak hampir bade piknik we. Ngilap ieu teh mangkal kopi. Abi mah ukeun we ka si bunda. Alhamdulillah besti mobilna tos ka dieu. Sampai besok. Bye bye.